Aduh. Ikan ayam lainnya. Aduh. Ikan ayam ah. Buat ayamnya. Jamrut, dekat masih jamrut ya. Rantang lagi dong. Ini ke belah kaler ah. Kolot ini lumayan jauh ya. Kolot lain umar ah. Ini lah ya. Iya. Lumayan ya, bijinya alhamdulillah. Duh. Lumayan ya aing ternyata di dia ah. Dan nyokot mah ya. Lang mah. Nyokot mah nya so aing ini. Aman tapi nang lagi. Mudah-mudahan ya atuh. Oh, pada gua anjing. Sini hebat dong tapi nang baiklah. Aing baik ya. Dan aing kolot dia. Ka mana ieu teh nya? Baringung ieu teh. Dulu dijadikan duit itu bararingung ke mana itu aprak-aprakan di kebon di duitan sugan kebelah ditu tuh sugan aya tuh aya tuh teh ya euy aya ya cau teh ngeujeun napas nama ieu Gini ya, Maya. Woi. Naon? Ya, naon nih cau? Geus kieu bieu urang teu urang teh cau kolot gitu maksudna teh. Kamu teu nyaho ku aing cau ye. Tuh urang teh pasal nyolong. Di cau lamun teu nyaho ku aing. Wah, bukan namanya cau. Aduh, untung aing buru-buru ka dieu. Soalna ku aing kudu rada diilikan deui cau teh. Pun ku aing langsung diala sore dia ku aing coba. Duh, untung ku aing teu kanyahoan yeuh. Lamun kanyahoan aing kenyahoan keur nuar aing. Pasti we aing ditewak dibawa ka RT we aing pasti urusanna ripuh ieu mah. Aduh, aing. Balik aing ah. Cau saha ieu euy. Cau ngagoler di dieu. Tapi eueuh nu boga, nah tapi nama. Wah, paling lumayan ya. Jual kasih mamang. Lumayan euy. Menang ya. Ieu cau aing ka mana? Ieu aduh aing mah. Di badog deui cau aing kamari ka badog ayeuna ka badog deui. Duh bangsat anjing tah. Jelema teh gitu. Aya we ya mah pusing aing di badogan wae cau aing hiji-hijina aing coba bieu neangan eueuh deui etana doang. Goblok. Sel aing pusing balik aing
Sing cawi jijina balik ke tangan kosong aing. Kusaha coba aing. Ieu badogna can kapangi ku aing tiap aing kadang-kadang sok aya wae nu mau bisa hayang aing. Pasti nu agung. Tinggal di desa. Kemana ngajua cau atuh ya aing. Bingung ya euy. Ah, perasaan teh aya tangkulak cau teh di ditu tuh. Si Mamang. Ah, jual ah. Wah, daripada kanyahoan manten. Sugan aya jelema ya. Arek di jual lumayan we atuh. Yang tambah-tambahanan. Ya, woi, jelema teh euy. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamana jelema teh eueuh di assalamualaikum warahmatullahi teh euy. Ah. Jelema mana euy? Aduh, berat deh. Mayan tapi masak ya ge. Yang tambah-tambahanan. Punten. Assalamualaikum. Salam. Yuk. Salam. Yuk. Ama? Lain dia buka cau. Ngaju cau. Ngacau. Heeh. Ah, lumayan ya badak. Ah, lumayan dia. Nah, duit mang ya. Ah, bayar 50 mah, sedang dah 50 mah tuh. Kebeneran emang wing butuh cau ya teh mang. Heeh. Ai kabeneran mah tuh, kabeneran mah heuh. Cek paribasan ai butuh cau mah. Gitu. Sedang 50 mah. Karena keur butuh. Biasa wae wing cau wing ya mah santai. Emang cau di mana ya? Ti wantur. Wah, lu bener ya. Wantur eta di dinya. Macau wing dia ya mang ya. Wantur di ditu tuh urang. Wing ngalah dia. Wah cau wing. Ya macau wing ya, wing mau. Irahawan nu di dinya. Tadi bieu kerak bieu pisan kali ku. Pokona mah ya mah urang wantur, ti wantur. Ya macau wing ya mah. Jadi mau kumaha ayeuna ieu? Boy macau wing pokona mau cuing kudu aya. Jadi mau dibayar. Amang di mana ieu cau? Ieu mah cau wing. Bejakeun anu wantur gitu. Ya mah amang pesen teh ku amang ku wing laporkeun ka Pak RT ya. Tek dilaporkeun apa rek dibayar? Ah dibayar hayang dilaporkeun embung. Dilaporkeun ku wing pokona mah ieu jadi perkara ieu. Da we lain nyolong, lamun nyolong mah ciri keur nuar eta mah wing di jalan. Wantur pokona mah di jalan mah. Kumaha we. Kieu mah amang nyaho. Hayang selamat balik. Mung selamat dilaporkeun ku Pak RT. Pokona mah awak hayang wing bager ya ka amang ieu. Wingna balik hayang salamet, hayang mawa duit. Kumaha carana? Sok. Geunah amang tapi na ieu mah kan cau uing. Oh, pan wingna teh nyaho nu amang, pokona nu wantur we. Cau uing, mana kudu keluar duit. Cek kudu dibayar. Iya nuhun ya mang geus mawa ka dieu ge tapi ieu cau uing ya. Cau uing mah yakin. Kitu mah aduh. Ya Allah, tenangin diri aku. Jaga deh wae atuh aing mah jadi kanyahoan di kieu mah. Aduh, ieu mah cau uing mang. Ulah sok cuka cokot mah. Uing lain nyokot. Rezeki mah saya nu ngatur. Lain nyokot mah ti jero imah mauk meureunan nuar ka ciri, ieu mah cau ngagoler di jalan. Ti wantur. Berarti teman wantur. Nah, ulah itu mang enak mah mungkin amang balik. Usaha sing bener mang nya, balik mang. Atuh ai kitu mah heuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngan kanyahoan wae aing bebelian enon papanggihan teh. Aduh, rieuet ieu mah ieu. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah aing nganterkeun ya aduh alhamdulillah. Goblok teh ieu mah cowok aing tapi ka aing deui ya tuh. Alhamdulillah aduh. Wah. Sia dasar milik eta.
Aing jadi nambahan deui euy. Aing serat lah aing udah heula mungkin dia menangkan pikiran dia. Duh. Aing yang kanyahoan wae pusing. Kudu kumaha tuh itunya? Apa kembali di kawal ngojek deui kitu? Bari jeung dianyuk wae oge aing ngojek. Kudu kumaha deui atuh nganyuk di ojek. Aing manggih cau di aku deui dibayar kemana? Aing nyolong cenah. Aduh aing.